Puji syukur haturan ka Gusti Allah, zat nurunkeun Al-Qur'an kitabullah, anu isina pitudutur hidayah, pikeun umat Islam ngarah janten berkah. Kayyaf kamu ma'ani Al-Qur'ani wa sunnati daqiqatil ma'ani. Pek urang sadaya diajar bahasana, bahasa Arab nu endah tur sampurna, diajar Al-Qur'an perlu faham makna, kosakata tur susunan kalimatna. Bahasa Arab sami sareng bahasa urang, kawangun susunan kata pirang-pirang. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kecap payun sanes huruf hija. Isim dicirikeun ku al sareng tanwin, atana pinyender kana kecap lain. Kalimah fi'il oge aya cirina, teu nampi salah sahiji katiluna. Kalimah huruf teu bisa gaduh makna, kecuali dipayin kata liana.